siswa salah sahijina siswa SMA Negeri 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Urang malih ka SMA Negeri 1 Lebak Banten sawah kumaha kaayaan di SMA Negeri 1 Lebak. Ieu abdi bade ngobrol sareng salah saurang siswa SMA hiji Rangkas Bitung. Saha namina? Arka Jo Satriani. Alus Arka, naon anu lumangsung? Banjir. Saha anu kalibet? Warga jeung murid sakola. Di mana kejadian eta lumangsung? Rangas Belitung Lebak Banten. Mohon atur nuhun pikeun informasi hayu urang balik ka studio. Saat itu sakedeui informasi di SMA Negeri Lebak Banten. Urang teras ngalih ka padudukan warga. Sareng abdi Rizky di dieu, abdi bade ngobrol sareng salah saurang warga di dieu. Saha namina? Bagas. Halus Bagas. Iraha kajadianna? Salasa sore, Nah kejadian ieu lumangsung alatan hujan hadang sahila digapole. kumaha kejadianna? Hujan deres anu lumangsung salila 3 poe ngajekeun wewengan Rangkas Belitung banjir. Ieu banjir ngaganggu aktivitas warga jeung siswa masyarakat miharep eta saluran air bisa gancang dibenerkeun. Mohon atur nuhun dikeun informasi hayu orang balik ke studio. Saat itu reporter dia di Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi